cek. Ojong embe ge, bisa embe sih teh. Coba nih, betul teh anjir. Tinggal ieu tah. Ya kumaha kan? Make buntelan baju buluk-buluk kasihkeun we tah nya. Aduh kieu euy. Urih kieu betul lapar edan. Gara-gara nu pocepopon dia mau kejohaneun. Ih, lapar betul teh. Isi bohong teh. Sen, Sen, kenaon? Ah, tinggal Sen tadi. Kerkieu we itu. Ambilin. Bagus. Mana mana diuk. Biasa we. Ini kayak itu tadi nama. Kunaon atuh teh? Tempat-tempat teh juga ieu beuteng. Juga nama. Urang teh beunang ku panyakit lambung euy. Duh, bahaya tuh Nen penyakit lambung mah. Ah, pokoknya mah emang karasana kumaha sih lamun penyakit lambung? Nya atuh karasana mah kieu we. Urang mah tekop nempo kejohaneut. Coba nih, betul teh anjir. Dasar goblok. Pan. Aku musuh nek gawe. Ya, jalannya. Ayo. San, woi, sebaik digawat tera-tera teh. Aduh, aing ditah balik deui kudu nungan kabekangan jadi ya udah. Aing. Yo, make siasat atuh ke mah. Kumaha itu? Bejakeun kalungan maneh. Aing ngalakon mah suratna heuri kitu. Heueuh, aing hajakan oleh lalakon penjahat goblok. Ini dia kedem nih. Nanti. Ada sekedem. Nah, nanti ping di gorokan wae. Iya tadi. Ya. Papi tarik nyari A ya, Cak. Cerita mana papi tuh ah. Kan papi teh aya namanya usaha us mapan ya. Terus Penghasilan geus leuwih ti cukup. Nah, papi teh asa hayang nyandung. Nah, ari papi jual yang nyandung ih. Emang mami teh kurang gelis, kurang seksi gitu. Lain mami kurang gelis. Iya, kapan ayeuna papi teh geus mampu atuh. Pan eta ge sunah deui. Jadi kumaha atuh mami teh rela teu ku papi di madu. Ih, papi mah rupa-rupa wae. Kumaha tuh? Nya nama sok mami rela ridho nya. Bae papi arek nyandung hiji, 2, 3, 4 hek. Terus ridho ikhlas. Bae mami di madunya ku papi. Terus Tapi lemak ya? ini dari kedua papi yang nyandung kan? Ya ayo. Papi hek nyandung, mami di madu, tapi papi ku mami diracun. Kemananya yang hiburan itu hiburan di mana tuh sugan tuh tetangga atau usaha nusok ngajak ke hiburan itu kak cece teh iya mah kemana tuh kurang neangan we kurang hiburan iya mah mananya yang hiburan teh ya
teh yang liburan ke sugan anu ngajakan itu duh. Hiburan naon atuh? Naon we? Mana kenal di dia tuh? Ngadaung. Ngadaung. Biasa ngadaung tah bari ngesian ieu tah. Tempat tempo hutang. Naon? Hutang. Pojok mah. Hutang. Oh, Ka mana wae? Hah? Hutang. 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 Oh, bukan. hutang saha atuh? Yo, kita yang liburan gitu. Atuh hiburan naon we ya kieu? Atuh naon we di dieu mah aya. Kita yang liburan. Heuda bingung atuh hiburan naon. Naon we atuh. Paranos poe teu lagi hiburan. Aja. Si Ina aya. Naon di dieu? Hayang hiburan cenah. Hiburan naon ari ece? Atuh yang hiburan atuh ceu. Hiburan naon we? Ece teh yang hiburan. Ih, atuh meni gampang pisan. Sudah aneh jelaskeun. Ieu. Ecet teh ieu beungeut geus glowing. geus Oh. ieu. Tinggal ieu tah. Ieu kumaha keun? Make buntelan baju gulung-gulung asupkeun we tah nya. Bener terus kumaha? Masuk sikbok. Terus Karena siga badut. si goblok ngurus tunjung sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pen, ke dia tuh. Nah, tumben-tumbenan. Nah, curhat teh jo yang ka urang curhatna. Panemu ayana ge euceu di dieu teh. Manya kudu ka embe, ka hayam curhat teh. Ya tuh sebelum hayang curhat mah aja. Ada itu. Kita lupa aja hayang curhat. Lain kursi teh mending lahan kieu ieu teh empuk. Nah, langsung sok-sok aja curhat mah curhat. Kira Sukene ngajak curhat sukene. lain kieu. Tadi di jalan depannya jeung si Oman. Terus? Nuntun embe. Hmm. Teh ditanya, Oman eta lagi ka manakeun doma embe teh. Kayak gitu. Ai si Oman ngajawab, "Ai kira neuhan." cenah. Atuh aja teh seserian. Terus kumaha cenah? Pas kayak gitu teh cenah. Cek aja teh kieukeun. Oman, daripada ngareneuhan memang mending kene aja we tureunehan cenah Nah, gitu. terus? Ngopong lengong. Heeh, bener. Kata laki cenah gitu. Terus Oman teh, mung teuing cenah eueuh mah cenah. Geus kolot cenah. Kitu jawabna teh. Ih, nyaho atuh ece masuk aneh sok mahiwal ece mah. Konon si Oman buat ngajawab gitu. Naon? Ece, Heeh. ojong embe ge, bisa kena embe sih teh.